Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah urang bakal maot sanggeusna maot maot ya urang pandian bungkus sholatin bawa ke masjid sholatin Allahu Akbar bawa ke kuburan sanggeusna dibawa ke kuburan buka pipi urang nu kuari jadi kebanggaan teh diantalkeun kana taneuh nu kamari ieu ya pipi make LDL awewe antalkeun kana taneuh ya Karim geus bangga-banggaan 3 poe 4 poe 5 poe betus nanah getih seminggu setengah bulan jadi bilatu naon hartina urang bangga-bangga ku cantik jeung kasep naon hartina urang teh ujub ku gagah ya buktina mah bakal jadi bilatu. Ieu mah keur carita urang maot di jero kuburan sanggeus maot ditalkin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Urang huda nyekel ieu kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Oh pae aing ieu nyekel kata tabat aduh pae masyaallah ti dijacak nu maca talqin teh ya fulan bin fulan innal mauta hakun wa innal qabra hakun wa inna azabahu hakun wa inna na'imahu hakun wa inna su'ala munkari wa nakirin fihi haqq al'ana fi atbaqis saraba baina asakiril mauta. Terus ka ditu cek urang mah wahai fulan bin fulan paeh eta adalah nyata jeung bener kubur eta adalah nyata jeung bener kesenangan kubur teh nyata jeung bener siksa kubur teh nyata jeung bener teu saha pasti bakal mengalami. Ta ieu aya bahasa anna naimahu hakun saenyana kesenangan kubur eta hak. Iyalah ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartina aya kesenangan kubur. Begitu urang beres ditalkin nu nalkin balik kabeh terus nguburkeun balik kabeh tinggal urang di jero kubur ngadadak kuburan jadi lega plak 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 masyaallah. Sebenarnya mah settinganana kula mengandu ahungkul aya 2 kiai hiji kiai Thaif kedua kiai Profesor Dr. Manarul Hidayat. Profesor gejanya wayah lambat mah lambat bae sugan kula mah profesor mah bisa hiber gitu tah terakhir mah ja profesor ge modar beureunya akhir-akhirna aing ieu titah ngadoa doang tungtungna menyelang bae ieu gara-gara profesor ya kos kieu pagaweanna ya Allah berubah schedule kula malalaunan bae. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula menambahan bahwa Allah sabada ngadamel langit bumi kemudian ngadamel malaikat. Sabada ngadamel malaikat ngadamel iblis teruskeun ku setan heju ngadamel Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Nu Kangjeng Nabi Adam bakal dilanjutkeun terus ku anak icuna ti Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh kabelah dieuna Kangjeng Nabi Musa
dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, terakhir ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek malaikat, hai iblis, percaya aing mah ka anak Adam nu ngaran manusia bakal ngalanjutkeun instruksi Allah subhanahu wa ta'ala. Cak setan atau iblis, tetep nu ngaran manusia bakal nuturkeun aturan-aturan aing. Cak malaikat teu bisa bakal nuturkeun aturan-aturan Gusti Allah. Teu bisa bakal nuturkeun aing. Jol Allah nurunkeun kitab Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca ku Kangjeng, dicitak terus datang ke tahun 2010, gaur di Pasar Kemis, terutama di Sukamantri, Cikupa, Bojong, eta mareuli kabeh kana Quran. Malaikat kikiran menang aing setan, menang aing, tuh buktina meuli Quran. Teu eleh cek setan ke aing gedek nurunkeun deui, bener bae eta setan nyeun kitab balak genep. Diturunkeun di Cilongok teu laku, barang diturunkeun di Cikupa di Bojong gaur. Cek setan mantap barang di deuleu di kecamatan loba jasa. Insyaallah menang aing, cek setan menang aing. Deuleu di pengkolan Pasar Kemis, anak buah Kapolsek main gaple, Quran teu bogaeun. Ya Allah ya Rabbi, di deuleu di Cikupa ka ditu aya deui anak buah Dan Ramil main gaple deui sarua. Can sakumaha cak setan, encan tamah encan aing geura bakal nurunkeun main bola. Ku aing dek ditinggalikeun, coba hayo teu main. Masya Allah ka kiai menang aing cak setan. Masya Allah ustad kiai komo camat mah geus kabeh marahin bola neuleuh menang aing. Masya Allah Gusti Allah lagu cak camat heuh oge sinya dasar anak buahna. Gusti Allah lagu eleh Quran barang ditanya teh, barang ditanya di Pasar Kemis, ya boga Quran boga, mana kuari neundeuna poho aing poho. Barang ditilu sia boga kartu gaple boga aing di luhur lawang aya, di luhur lamari aya, di kantong aya ya. Goblok. Masya Allah. Jadi kesimpulanna perang antara malaikat jeung setan, anu menang nu bener sih ngajawab. Tapi ternyata teureun-eureun Kangjeng Rasul nitipkeun ka para sahabat, ti sahabat nitipkeun deui ka para tabiin, ti tabiin nitipkeun deui ka para ulama, datang ke tahun 2010 jol bae Habib takto. Masya Allah taktok bae. Tuh luar biasa cak setan teh, cak setan sial aing aya Habib ya, eleh aing ku Habib cak cenah teh. Masya Allah, sebab Habib mah bedanya nama kadeleuna main gapleh padahal hatena mah maca gapleh. Oh nu bener ya tungtung nama. Ya Allah ya Rabbi, tapi teletik hate ternyata masjid urang agreng tertanda urang cinta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Pasar Kemis masjid agreng luar biasa. Ulah nanyakeun nu ngeusina heulanan asal masjidna
Malah di Cilongok mah cak camat Ari manukama di Cilongok mah cenah teh terminal masjid meureunnya. Bisaan we teh camat Ari, terminal masjid. Nah iyalah alhamdulillahirabbil alamin nu eleh-eleh ku setan nu menang memenang tapi tetap ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nu menang mah tetep bae Al-Qur'anul Karim menang kajian gue kumaha. Nah iyalah di Al-Quran aya bahasa Gusti Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wallahu alam bimuradi. Ulama sambil nunggu Kiai Manarul Hidayat ayeuna keur di Cikupa berarti cuma 10 menit insyaallah datang. Kanjeng Nabi diberangkatkeun geus teu asing deui seluruh ulama ngajelaskeun nu tadi ge atos berangkat dugi ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa naik turun mawa oleh-oleh salat. Jadi geus teu aneh oleh-oleh nama salat ngan urang ieu can beuki kana salat. Padahal salat eta obat. Cek Kanjeng Nabi likulli dain dawaun. Tiap penyakit aya obatna. Penyakit raga jasad aya obatna medis bagianana. Aya penyakit batin aya urusanana ahli tasawuf. Aya penyakit anti seuneun neraka. Masya Allah ieu mah penyakit obat anti seuneun neraka. Lamun ieu obat ku urang dilaksanakeun di neraka ku kucuprakan ge tiis daek ka neraka. Daek henteu ka neraka tiis daek. Pak Camat, Pak Kapolsek, kabehan ya, daek ka neraka. Tiis mah tiis. Embung hayang panas beureun. Masya Allah. Urang mau nyaritakeun penyakit medis padahal panjang. Kukula tayna rek caritakeun ngalantaran kula bagianna doa. Sebab aya opat dokter Saudi Arabia, Mekah, dokter Mesir, dokter Perancis, aya deui dokter Jerman, 5 jeung dokter ti Amerika. Kukula geus direkam. Nyaritakeun tentang pengobatan jasad melalui salat. Nu kadua pengobatan jantung melalui salat. Terakhir adalah pengobatan anti seuneun neraka. Masya Allah. Ieu mah lamun teu kabita ieu mah bloon. Ieu mah anti seuneun neraka. Anti seuneun neraka. Naon eta obatna? Ialah obatna salat 5 waktu. Cek Kangjeng Nabi lamun urang mandi sapoe sapeuting 5 kali nanya ka sahabat bersih apa henteu? Bersih. Wa kadzalika as-shalawatul khams. Kitu kene salat anu 5 yamhullahu bihinnal khotoya bakal ngaleungitkeun kasalahan-kasalahan urang. Lamun geus leungit kasalahan ketika urang paeh ka surga. Lamun salah ge malaikat salah ya disna mah kuduna ka surga ai prak di neraka tiis di neraka. Masya Allah obat ieu mujarab jasa mujarab. Mentak cek Kangjeng Nabi as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Bahasa Kangjeng Nabi nur eta adalah cahaya jang awak, cahaya jang kolbu, cahaya jang jantung, cahaya jaga di kuburan, cahaya jaga di mahsyar, cahaya jaga di surga. Masya Allah ieu salat. Mentak panitia nyin aqimus shalah hakimna dirinya teh. Dirikan salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa menjaga daripada fahsya dan munkar. Kejahatan dan kemunkaran dapat terjaga oleh polisi. Salat ya Allah ya Rabbi. Jadi teu kudu hese-hese ya urusan narkoba. Ya, Pak Fahrudin esa Saprudin esa. Komarudin, enggak usah susah-susah mengerahkan anak buahnya, suruh sholat aja juga. Masyarakat suruh sholat, camat nyuruh sholat, lurah nyuruh sholat, Pak Kapolsek nyuruh sholat, semuanya supaya nyuruh sholat. Nanti camatnya, kapolseknya dan kroni-kroni anak buahnya tidur.
Jadi nanti rakyatnya sholat, dianya tidur. Enggak usah susah-susah. Kula mah nyaritakeun sholat saya tik inget ka Gus Dur. Gus Dur boga babaturan Cina, big boss. Asal isuk datang ke Gus Dur, asal isuk datang ke Gus Dur, asal isuk datang ke Gus Dur. Nu dicaritakeun politik, ekonomi, budaya, politik, ekonomi, budaya. Kebenaran eta Cina pae amanat ke anakna. Kalau saya mati tolong sampaikan kepada Gus Dur teman saya, sholatin saya. Minta disolatkeun. Atuh begitu pae teh dibejakeun ka Gus Dur. Gus, ayah saya meninggal. Oh iya meninggal. Terus ada wasiatnya. Apa wasiatnya? Kalau bapak meninggal kayaknya tolong disolatin seperti nyolatin orang Islam sama Gus Dur. Gimana Gus? Ya nggak apa-apa, nanti saya nyolatin. Ulama nentang KB, ini gimana Gus? Tenang aja, urus cek Gus Dur teh, kita nyolatin. Ulama KB merengket KB, wudu semua. Atuh kapaksa Gus Dur nunita, ya wudu. Berangkat, mana mayitnya? Bawa ke masjid. Wah Gus Dur, gimana ya Gus Dur? Ya kumaha Cina disolatkeun kan haram. Haram sholat nyolatin kafir, tapi Gus Dur mah terus baik. Bawa datang ke masjid, taruh di belakang. Semua jamaah ke depan. Semua kebenaran waktu sholat zuhur komat. Dah kita sholat zuhur. Allahu Akbar, beres sholat zuhur, selesai sholat zuhur 4 rakaat, udah bawa ini. Cak anaknya, setahu saya nyolatin mayit itu mayitnya di depan, kok ini di belakang? Cek Gus Dur teh kieu cekina teh, itu kalau mayitnya itu muslim. Kalau kafir kan ya belum tahu tata cara sholat, makanya dia di belakang biar ngeliatin dulu. Aduh, sayang ya gimana Rul Hidayat teh geus datang, masih loba keneh. Kula mah nyaritakeun Gus Dur bae. Mengenang keberadaan Gus Dur. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa teh Gus. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Urang ieu nan gara perelek geus can? Geus. Can. Oh, can. Itulah. Nah, iya bagus saya mau nyaritakeun lain deh Gus Dur we nya. Geus datang mana Rul Hidayat dah. Di lain deui. Aya kieu. Itu tah lainnya. Iya. Betul. Cek Gus Dur teh pokoknya mah kalau kita rajin sholat, pertama di dunia ini memberikan ketenangan sholat itu. Pokoknya mah sahabat anu riweuh, prihatin, sedih, sholat bungah luar biasa. Panjang tak Gus Dur nyaritakeun nang Ustaz. Dan yang paling istimewa kalau kita sholat nanti di akhirat itu, di akhirat surga, sekalipun ke neraka dingin di neraka. Eta didarengekeun ku kabehan. Gus Dur ya tuh geus ngomong. Makanya cek Gus Dur, makanya nanti itu ketika kiamat terjadi terus pertimbangan amal, kiai-kiai, santri-santri, ustad-ustad kasalorga kabeh. Kasalorga aya nu ka neraka hiji dua lah, anu bangsa kasogok ku pilkada gitu tah. Pilgub. Ya bangsa perpartaian lah. Ai kitu mah bangsa pemerintah mayoritas neraka. Ieu cek Gus Dur, cek Gus Dur. Awas, ulah nempok akula. Geus aing kumaha nyaritakeunana tuh. Ieu mah cuplikan Gus Dur. Neraka, ya udah. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Di surga-surga, di neraka-neraka. Apa ke? Udah ada? Oh iya. Geus kitu ceritana, karena orang neraka dan penduduk surga itu kadang-kadang saudara, kadang-kadang anak cucu, kadang-kadang tetangga, kadang-kadang bawahan dan atasan, maka ada hubungan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Dari hubungan tersebut ada jalinan. Maka cek ahli neraka teh ke ahli surga,
kuari mah kieu bae cekeuna ye urang supaya aya hubungan yu urang nyeun jembatan menghubungkan antara surga dan neraka. Setuju ente? Setuju, teu masalah cenah. Jadi ditanda tangan teh persetujuan nyeun jembatan. Cuman ahli surga bikin sendiri, ahli neraka bikin sendiri, jembatan masing-masing. Ya oke guys. Giat blok dibangun. Eta ahli neraka mah ngabangun jembatan cuman 15 poe selesai sakitu gedena jeung raksasana. 15 hari selesai. Ari ahli sorga nyeun jembatan angel jasa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun can anggeus. Ya ahli neraka kesel jasa. Aisyah ngabangun kumaha emang? Angel-angel teuing, lantaran angel dibuatlah pansus untuk meneliti ada ganjelan apa ini kok sampai sulit begini. Kesulitan. Teliti coba, diteliti ku pansus. Horenganan nu nyieun jembatan sorga mah lantaran angel, kulantaran angel nu mantak angel. Horenganan atuh nu nyieunna kiai, santri, ustad teu nyahoun kana konstruksi. Teu nyahoun nya mah urusan-urusan pembangunan jalan teh teu nyahoun. Barang diteliti di neraka, masya Allah, di dinya aya gubernur, di dinya aya camat. Aya bupati dan lembaga-lembaga konstruksi paingan hebat. Eta karikatur Gus Dur luar biasa. Luar biasa. Ulah surah kok suka harti bae. Aya camat ya. Jeung kapolsek pajarna mah nya ahli neraka bae. Gus Dur eta kula lamun nyaritakeun Gus Dur eta beres pikir mendidik sekaligus mencerdaskan. Kuari nu mantak Gus Dur kulit dilok ngomong hese aing Gus Dur ya. Ya Allah ya Rabbi loba jasa ngan gulantaran geus datang gimana rul hidayatna saeutik bae urang bakal maot saenggeusna maot ya urang di pandian bungkus sholatin bawa ke masjid sholatin Allahu Akbar bawa ke kuburan sehingga dibawa ke kuburan buka pipi orang nu kuari jadi kebanggaan teh diantalkeun kana taneuh nu kamari ieu ya pipi make LDL awewe antalkeun kana taneuh ya Karim geus bangga-banggaan 3 poe, 4 poe, 5 poe betus nanah getih seminggu setengah bulan jadi bilatuk. Naon hartina urang bangga-bangga ku cantik jeung kasep. Naon hartina urang teh ujub ku gagah. Ya buktina mah bakal jadi bilatuk. Ieu mah keur carita urang maot di jero kuburan. Sanggeus maot ditalkin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Urang huda nyekel ieu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Oh pae aing nyekel kata tabat aduh pae masyaallah ti dijacak nu maca talqin teh ya fulan bin fulan innal mauta hakun wa innal qabra hakun wa inna azabahu hakun wa inna na'imahu hakun wa inna su'ala munkari wa nakirin fihi haqq al'ana fi atbaqis saraba baina asakiril mauta. Terus ka ditu cek urang mah wahai fulan bin fulan paeh eta adalah nyata jeung bener kubur eta adalah nyata jeung bener kesenangan kubur teh nyata jeung bener siksa kubur teh nyata jeung bener teu saha pasti bakal mengalami. Ta ieu aya bahasa anna naimahu hakun saenyana kesenangan kubur eta hak. Iyalah ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartina aya kesenangan kubur. Begitu urang beres ditalkin nunalkin balik kabeh
terus nguburkeun balik kabeh tinggal urang di jero kubur. Ngadadak kuburan jadi lega, plak plak plak, masya Allah. Senggeusna lega caang kuburan. Sanggeusna caang aya bubuahan, masya Allah, aya apel, aya cau, aya anggur, aya montong, kadu, aya segala rupa. Ya Karim, di jero kubur, haju aya sagala ge eta lamun teu tiis moal ngeunaheun. Aya AC, aya AC tiis luar biasa, masya Allah. Tuh Kiai Manarul geus ka dieu. Singkat, eta naon eta nu mantak lega sakumaha tadi di duniana sok ngalegakeun pikiran jelema, nyenangkeun pikiran jelema. Mun tukang warung teh mah aya jelema boga duit ieu teh hayang meuli gula. Pak, berapa gula 1 kilonya? 10.000. Saya pengen 1 kilo tapi punya uangnya cuma 5.000. Ai geus tenang, malah dibere 2 kilo ku aing sia tah. Senang kan? Senang, kopi kitu keneh kurang duit dibere. Masya Allah, ta eta teh di jero kuburanna bakal lega. Sanajan warung bangkrut. Tapi kuburan lega. Lamun neuleuna make ieu ya make mata hate. Kajen teh bangkrut ge. Mun datang jelema ka kecamatan. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ini lagi ngurusin SPPT, ada kesulitan. Geus ulah hese-hese ka dieu geus teu kudu mayar ku aing diuruskeun tah mah. Ya sia rakyat aing tah lega kuburan camat lega. Lega kuburan camat. Masya Allah Karim. Geus Pak Camat hayang lega kuburan mah eta bae geus. Sanajan bangkrutnya na. Carekan ku pamajikanna. Ya. Guys, ulah ka bupati. Nah, kuari mah setik deui Ki Manarul Hidayat teh geus datang. Nah, geus kitu caritana ieu caang teh di mana teh caang? Caang teh tina salat. Salat urang nu 5 waktu ditambah ku salat tahajud. Tahajud teh urang hudang tengah peuting teh eta teh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Eta teh mawa caang ka jero kuburan. Jam 1 atau jam 2 orang hudang saat batur sarare urang mah salat tahajud, sholli salat tahajud, Allahu akbar. Mun salat na 2 rakaat eta mun cara lampu eta ngasokur 10 watt 5 watt ngentit bae di jero kuburanana 5 watt anu beureum teh. Tah nu mantak ge tahajudna ulah 2. Mun 4 rada caang, mun 10 caang. Oh komo tama 20 30 caang tama kuburanana. Tama terserah tama, dek kumaha hayang caang apa hayang poek. Ieu mah bangsa tarang poek kabeh ieu mah ya. Caang. Geus, aya teh bubuahan teh nu loba teh salat duha. Urang mun salat duha na 8 rakaat sagala aya. Mun unggal poe salat duha, pokona mah bubuahan, makanan, minuman teh di jero kuburan aya. Aya. Jadi berarti nya lega, nya caang, nya loba makanan, minuman, bubuahan. Tak eta teh lamun kos kitu tah maningan di dunia tah hirup maning jero kubur. Ayo coba maningan di dunia tah dikontrakan atau maning di kubur? Atau geus gara para hebatnya? Senang. Nu mantak waliullah mah ketika ditawaran maut teh, ieu ayeuna ieu kula malaikat maut deuk nyabut nyawa. Segera sebab kabayang di jero kuburanana seperti eta. Tapi lamun ka panitia masjid mah, ieu atau ka Camat ka Polsek, iya malaikat maut ya deuk naon deuk cabut nyawa. Oh lah tuh emang kunaon gitu korupsi can anggeus. Jadi kabayangna sempit kuburan. Nah ieu keur carita nah ayat tiis naon eta tiis eta adalah jariah ka masjid, jariah ka pondok pesantren, jariah ka majelis taklim. Lamun urang sering jariah eta tiis AC. Jadi lamun aya pembangunan masjid merena 1000 kipas angin anu tama anu panitia anu geus teu hese ngepek. Tapi lamun merena bangsa 100.000 rada ye AC ye komo 500.000 mah wah AC na kencang jasa ieu mah ye kencang 100.000 ge AC keneh ngan preona geus hampir beak tah. 50.000 AC keneh tapi lawan 10.000 ieu kipas angin hampir rusak ya. Nah, kula bandek nanya bae hayang tiis apa hayang panas jero kuburan? Urang meuli AC yuk. Urang meuli AC daek. Silahkan ngider. Yang meuli AC awas. 1000 kipas angin butut.
100.000 AC perewana kurang. Ayo geura siap. Mantap Kangjeng Nabi Isa ge nyarieta. La ilma lana innaka anta alamul ghuyub. Gusti nyanyakeun sadaya-daya mangga da aya catetanana Gusti. Tanya Rokib, tanya Atib. Mangga abdi mangis teu bisa nyarita beusi kaca letot. Isa idz qala Allah waktu nyarita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa. Maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat. Didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat nu lain nyahoeun kajadian-kajadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masya Allah. Dibacana kuari dimensi pikiran urang ke alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur dicaritakeun di alam mahsyar, urang bakal nyaksian. Dicaritakeun kuari abeh nyahoeun tateta. Bangsa Katolik, Protestan, Kristen di samping eta supaya umat-umat nu lain ge nyahoeun Kanjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa. Padahal Kanjeng Nabi Isa lain pangeran. Iyalah dicaritakeun kuari kurang, padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji alhamdulillahirabbil. Jadi nyaho geus pikiran urang kuari ulah mikiran dasi. Ulah mikiran sapatu herang, ulah mikiran jas, ulah mikiran samping, ulah mikiran jabatan, ulah mikiran pamajikan, ulah mikiran anak. Kuari teh urang ngahayal ieu teh di mahsyar. Tadi geus gadahar uduk masalah guys. Di mahsyar ieu. Ya Allah. Direnung wah torikoh mah alam teh mulyana Baitullah, mulyana para malaikat termasuk malaikat Jibril. Kemudian direnung deui ku para waliullah mah Baitul Maqdis, direnung deui neraka, direnung deui surga, direnung deui mizan, direnung deui jembatan Shiratal Mustaqim, direnung deui ketika orang di BAP. Renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ke batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun teu direnung urang kos urang kieu bae. Geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah. Anu geus jadi nya mah deuketna jeung Gusti Allah teh renungan manehanana ku urang dibaca oh kitu. Januturkeun mah hese aya qanaahan, aya zuhudan, aya uzlahan. Kemudian kurang teh tadi deuleu merenung ka zuhudna para wali, qanaahna para wali, tawakalna para wali. Beuh, hese jasa. Lantaran nya mah keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba. Ulah-ulah budak sakola geus sama sakola mah ngeueuh jurusan kiai bae nu aya jurusanna eueuh hiji-hiji aja. Nu aya bagikeun, nu eueuh ulah diteangan. Teu cama teu moal bukan naon. Tugas kitu mah. Eta orang Cisoka tong ngomong bukan naon tugas kitu mah. Ieu mah hendeuk lain nyaritakeun bogana naon, hendeuk nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta cenah dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah make norekat-norekat. Cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Mun masih keneh nyaritakeun dahar nginum ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat. Nyaritakeun torekat badeuk pepegatan jeung dunia. Emang dititah ulah loba omong sia disoekeun sia ku aing. Can datang berarti ilmuna. Can datang dahar mah nu ngaturna Allah lain urang, nginum mah nu ngaturna Allah lain urang. Urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing, urusan rezeki aing nu ngatur, ulah sok bilu-bilu urusan aing. Sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu, aing urusan sia teu dilaksanakeun, tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, maju. Geus rarasaan teh rarasaan aing neraka. Geus boga nya ge rarasaan asana. Sabaraha taun je hirup di dunia? 60. Pakai naon?
lolobana hirup di dunia dagang hasil dagangna kembali sawah hasil sawahna bagi kawin ka karaon cek malaikat tuh ayo makanan gua ayo Malik cek malaikat Zabaniyah Malik ya hiji ya mangsa urang ya jahanam bukakan jahanam sia di dunia 60 tahun tulisan sholat masa etik jasa ngan lebaran doang Yulo lobana sia dagang bae dagang pandagang mah urusanna eta mah rizki urusan rizki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur cak Gusti Allah ge rizki mah aing nu ngatur wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha teh setiap lu kumalangan di dunia boro-boro jelema cacing Allah nu ngarizkian tuma Allah nu ngarizkian sia geus ikut campur urusan Allah ai urusan sia salat sagala puasa henteu cek Zabaniyah seret geus loba omong temen nu geus seret diseret cek pemajikan ke haji dadah cek haji sial dadah sia ge makalna di BAP ya sia aduh eta urang lamun diinget kadinya Masya Allah ndek kumaha nu mantak direnung ieu keur cai renungan para wali teh ngerenung mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nu nga-BAP na malaikat perintah Gusti Allah salah neraka beuh ieu aing hirup coba eta hana sugih henteu kadaan lamun sugih ona man cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya capek mamanggul waluku nya capek nutur-nutur buntut kebo nya capek aing dahar ge nganjeng lauk asin bae ai di akhirat ieu kos kieu eta renungkeun ku urang salamet moal aing sih masyaallah lamun urang ngarenung ka dinya ketika urang ditanya sia sok ngaji kan ka Cilongok sok make motor naon Scoopy menang ti mana ngredit teu nya hos yang ngredit haram hah mun urang ngarenung ka dinya Gusti Allah meureun cilaka geus lah Scoopy jual ngredit nu gede deui ya Allah ilah renungan-renungan jadi urang teh ditang renung alam dunia renungkeun ku urang nu amal bakal kabawa ka alam akhirat renungkeun ku urang eta teh tafakur teh ngaranna tafakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah jalan untuk usul ke Gusti Allah 3 hiji tafakur 2 muraqabah 3 zikir mah tama jangan ngabenturan nafsu-nafsu urang zikir mah jangan benturan dong la ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang zuhudna qanaahna tawakalna dan lain sebagainya ai sakadar zikir doang mah zikir watuh urang ge aing ngariung ka dulu cau ampuna gede panjang zikirna mun cau nu laleutik teh cau naon kana 11 zikirna 11 bae cau na ge laleutik ieu mah eta zikir urang tapi masalah emang datang kadinya tuh terus bae ngan ieu keur carita jelema nu murni jelema anu berpangkat insan kamil anu lurus ka Gusti Allah tanpa pernah melirik sebelah mata ka dunia tanpa melirik kana jabatan tanpa melirik kana tahta hiji be Allah ieu nu kurang rek dihawalan teh jelema nu model kitu masyaallah nah ya Kanjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyatuka biruhil qudus keistimewaan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7 keistimewaan Kanjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol luar biasa di luar jangkauan manusia di luar konstatir manusia hese neangan tandinga model Kanjeng Nabi Isa alaihi salam
tepikan kak datang ka kiwari moal aya tanding Kangjeng Nabi Isa mah keistimewana dipuat di Al-Qur'an nu bakal kadenge kurang engke dipenta pertanggung jawaban di hareupeun Allah di Rabbul Jalil urang kuari geus nyaho keistimewana 7 hiji hei Isa putra lalaki Maryam inget anjeun karena nikmat kaula nu telah dibikeun ka anjeun jeung ka indung anjeun kudu disyukuran nikmat tersebut kaula nu agung cek Gusti Allah melen mere nikmat ka anjeun 7 hiji Isa inget anjeun iz ayyatuka biruhil qudus waktuna kaula nguatan ka anjeun biruhil qudus dengan malaikat Jibril kumaha mang tukallimun nasa fil mahdi wa kahla borosot Kangjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak Kangjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril teh tah niup leungeun baju Siti Maryam ditiup eta mah sakadar sabab doang tampak itu ge bisa malaikat Jibril liup beteungna langsung karasa hamil lah dicaci dimaki Siti Maryam lompat ka leuweung tanpa bicara Siti Maryam lantaran Siti Maryam waliatullah lain jelema sambarangan Siti Maryam teh jelema nu murni jeung suci nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci tapi samemeh kelahiranana Siti Maryam dicaci dimaki dianggap pezina Siti Maryam teh panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah lahir ke dunia Kangjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong lantaran dituduh zina Siti Maryam kulantaran dituduh zina orok tersebut ditanya begitu ditanya nyarita inni abdullah ataniyal kitab kulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah Injil bakalna hamba Allah hiji saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktunya na aya di buayan keur manehanana jadi orok biruhil kudus malaikat Jibril jadi pendampingna dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna lisanna dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kadenge inni abdullah ataniyal kitab kadenge ku masyarakat hiji nomor kaduana engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat lantaran aya bahasa wakahla teh umurna setengah tubuh Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ka langit ku Gusti Allah dikejar-kejar ku Yahudi umurna 33 tahun 3 bulan 3 poe itulah Kangjeng Nabi Isa disalametkeun ku Gusti Allah kuari aya di luhur langit tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam aya keneh di luhur Masya Allah jag-jag waringkas tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit disalametkeun ku Gusti Allah nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa dibunuh disalib dianggap Kangjeng Nabi Isa pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib nu kuari kieu bae teh tadi salib teh make calana-calana acan nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihi salam Kangjeng Nabi Isa na
naik ke luhur langit, diangkat ku malaikat Jibril. Iyalah ta ai iz ayyatuka biruhil kudus. Ai nguatan ke anjeun cak Gusti Allah, hai Isa. Dengan dibarangi kuruhil kudus tukallimun nasa fil mahdi, anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan. Wa kahla, anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana. Ini Abdullah atani alkitab, ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir. Bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana huru-hara, sekup lati mimiti sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah, dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama, lumpatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran deh kuari geus mulai. Apapun yang terjadi, milik siapapun cak raja, ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkeun kuari geus terjadi. Madinah dilebarkeun. Ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke ti negara masing-masing, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan berbagai negara kobo nu deket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya, datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hesek ede urang jeung igomah di Mekah. Baheula babari kuari hesek engke babari deui asup ke Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah. Engke menunggu manusia adil Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi, turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah, ialah Dajjal. Turun Dajjal, tekuat Imam Mahdi, turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Kangjeng Nabi Isa engke turun, sanggeus turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi, yakni ashabul kahfi. Muksalmina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunus kafiyat kapsatak tayatatea kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis. Cek sakaulna lain kitu. Iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula. Dajjal teh pohara jasa bisa hiber ti Amerika ka Indonesia, kamari bakal karak David Hungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab, hiberannya nama naon dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh ku nyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun percaya henteu sia aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal, kuari mah kakarak sujud ka atut doang. Engke maka Dajjal ujianana. Dajjal disujud, oh iya pangeran teh hayang duit cekel, yo hayang emas cekel, yo ujianana naon kebutuhan urang. Cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai, gampang cai hujan maju turun dirinya wer ditanya cukup hujan, cukup ngincan cai cukup eureun sia hujan endeu kumaha deui. Ndek kumaha deui kuari mah kakarak invest daging bae ge sarujud jelema. Kakarak bunga bang bae ge sujud. Kiai nu haram-haramkeun dicaci dimake ceun teuing aing mah karasa siang kamu disidang di hadapan Allah. Aing geus nyampaikeun ka sia. Tapi awas ya. Kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah, ieu kuari ge sararujud ka nu kos karar itu. Jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar murtad sia. Murtad sia, maca 2 kalimat syahadat. Kuari geus mulai diacak-acak engke mah Dajjal langsung. Nah, didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan. Dibuka ku Gusti Allah. Blak. Buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana.
buajang tuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun. Wah, kukna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna pararanjang. Pan hirup jangan hirup atuh teh dikerut-kerut ya silet meureun di jero. Mendeting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae. Sawan atuh boro-boro neuleun nu eta. Urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu. Malotot budak leutik sawan. Atuh komo ieu ribuan tahun tuh panjang. Dikucir ku jana gadi. Kumis warna ranjang. Yang mata biru. Nyebut kalimah la ilaha illallah. Asana kafir ge kafir. Kapaksa tak ku sieun. Kapaksa ku sieun aing mah neuk syahadat bae ku sieun. Melawan lah ayeuna ngajungkel. Beak geus dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi. Raja sadunia dua Islam teh hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam raja kafir ge sadunia dua nomor kahiji Raja Namrud nomor kedua Firaun. Jadi sabanding bae tah Firaun dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun datang ka kuari dinasti Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 kuari ge Firaun nu kasakean lah. Melain Firaun mah tuh moal dibom Irak, melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya, melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti Islam ngan kedinastianna geus dikaburkeun. Diganti padahal terus bae. Nah ieu engke kakara turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam berjuanglah Kangjeng Nabi bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta. Mahmur dunia teh kamahmuran geus sasa dicaritakeun jelema syahadat kabeh jelema Islam kabeh jelema iman kabeh ieu bakal taya dalilna ke panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarwa itu ayat tuka biruhil kudus cek Gusti Allah aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus Jibril selalu ngabarengan anjeun ingat anjeun Isa hiji nikmati Gusti Allah eta nikmat kedua wa idzalam tukal kitab wal hikmata wat taurata wal injil inget Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan Kangjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan begitu asup ke madrasah guruna geus dikanyaokeun Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jeuh nyahoeun balik isukna kitu gede begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua poin katilu cipari budak nyahoan kieu diantepkeun guys coba katilu kali ge kitu keneh. Terus coba nulis bisa sorangan dek nulis naon me nulis bahasa Arab nulis bahasa Suryani nulis bahasa Latin nulis Cina pan hese jasa Cina mah Cina mah hese jasa nulis cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa ya. Tulisan teh sugan mah kembang ros orang kan tulisan eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu aya deui urang mau mah teu kaharti orang kunyana ge teu kahartieun ka eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara bahkan nyahoeun nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban bisa nyaho kitu Isa ieu
ya Allah ya Rabbi wa iz 'allamtukal kitab tadi mana di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kagetan panjelema kagetan wah isa lain sambarangan jelema cenah ieu mah ieu na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kajadian-kajadian isuk bakal nyaho kanjeng Nabi kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho katukang dicarita-caritakeun berhikmah artina jujur jasa adil jasa pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah aranna lamun nyarita isukan hujan tepat bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa hikmah ngaranna di benak hati anjeun teh tah aya terselimet kadieu mang kadieu kunaon di jero hati anjeun gugula kanjong aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok loba omong kanyawan Masya Allah eta teh nang Gusti Allah ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan wat Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa aduh Masya Allah masalah sih masalah lah cara iki suka moal ngaji atuh Allah sih moal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh Waz-Zabur jeung kitab Zabur nu diturunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil berikut Zabur ge nyahoun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gideg kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran kaistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahuun karena isi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam mana dari keistimewaanana ingat Isa sakusi Allah wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar nyawa sia ka manuk manyar teh nyarahoun sia mah manuk manyar mah mun usim panen bae lolobana manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah teh eta teh babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking si sebab teh nyaho pan ya sia mah pabrik nyahona oh, engke di kitu-kitu di oyak-oyak guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar. Manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta kene. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk
dibentukkan manuk begitu-gitu aju kok Kangjeng Nabi bisa ditiup. Begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta. Lempung dibentukkan manuk ditiup hiber jadi manuk beneran. Pan eta lain bantrak-bantrakeun. Nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karena itu. Tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk. Sasada doang tui di bolongan kiri katu nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk berenanan pugu eta mah lempung keneh nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean. Aya dongeng nawareng kana eta patani baheula teh aya dongeng nawareng pangangon teh wasak nyieunnan tina lempung mane rapi gitu-gitu ku jana aju ditiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon sok eueuh beas di imah gabah sok hepek siap cerekan kana mun mau olah olie eta ka imah bangsa nu huhu nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olie anu dina naon garang-garana kitu trompet termasuk manuk nu harus cerekan ngomong piceun kunaon ye gabah hepes ya moal aya eusian atuh kuari mah atuh panekul sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah di imah gabah suling dibawakan ka imah gitar dibawakan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu kos kitu mata budak angon teh neundeun agak jauh ti imah beusi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak. Beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon diteuneung dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan talokop teh talokop awi denden di dinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula. Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cak nanti. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyieun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran. Tongkon ku jelema pohara jasa Isa. Tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Mana deui keistimewaan teh? Tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana watubriul kaopatna watubriul akmah wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna eueuh obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa aya jelema buta usap Kangjeng saya muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager mau nyeri huntu mah di dieu doang cager nyeri huntu mah geus asal diri geus cager ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat wa tukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tak kuburan coba tak ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emple-emple kitu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun mana iman kami ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah go biidznillah bukannya teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 eta kabeh gideung bae beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mukjizat coba tanya
cak kaum ditanya, "Hei, menanta saha anjeun?" Abdi hirup di zaman raja, di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud? Kula mandek nyaingan Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus, aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan, kula mah jore bae. Jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud. Mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud? Alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud. Kumaha ta masyarakat? Geus kadenge? Alah sihir tah mah. Coba balikeun deui, dibalikeun deui. Balik deui irji bismillah. Balik deui. Balik deui ka jero sok nutup deui kuburan. Masya Allah. Diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa. Coba cek tah kuburan nu ieu tah kuburan ieu. Kuburan saha? Mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman. Iman. Beneran, benar. Wari atuh coba maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Engke, hudangkeun heula. Dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal maqbarah. Bum, biiznillah. Hudang dengan izin Allah dan iradat Allah. Blak muka. Assalamualaikum ya Isa. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Isa, "Man anta?" "Ana Yapis ibnu Nuh." Kuli kuring ia adalah Yapis, putra daripada Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah, kurang kumaha. Cak kaum lagi balikeun deui. Oke heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula, "Anjeun nyaho ka kula?" "Nyaho." "Saha kula?" "Isa alaihi salam." "Kula teh sebagai naon?" "Rasul Allah." "Saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat, lamun jelema teh iman bakal cilaka." "Ulah kos kitu, balikeun deui ka kuburan." "Wah, nu bae dakwah blon." Masya Allah, cek Kangjeng Nabi Isa RJ biidnillah balik deui ka jero kubur. Loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah, ilah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Wa idz kafaftu bani Israil anka idz jitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah, ketika anjeun nampaikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah itu di akhirat. Maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh, pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit. Aing pan eta cek Gusti Allah nu nahan ti kejaran Bani Israil. Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun. Hina amu bikotlika ketika eta Bani Israel dek ngebunuh anjeun. Ijtahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru, kumaha cek jelema-jelema nu kafir? Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inte aya haza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teu aya naon illa sihrum mubin, sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin. Ai sahirun mah isim fa'il. Ai isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir Isa. Percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis. Keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui, wa idz auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin. Hawariyin maksudna mere ilham. Amartuhum ala lisanihi, aing marentah ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minubi wa bi rasuli
Ariman anjeun ka kaula ya ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun. Kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa, ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham. Ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa, iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun, kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun, iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihi. Kumaha eta cek kaum Nasrani dulur kebehan. Ingat, tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat eueuh duana manusia model Isa. Oro keneh bisa ngomong. Lahir suci ti wanita suci Maryam alaihissalam. Barijeng tanpa bapak. Kesucianan nu luar biasa. Kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil, Taurat, Zabur nyawen moal ayat tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyieun hewan, bisa ngahudangkeun jelema nu parareh ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan keistimewaan nyana bisa hiber, bisa nyiples, guys. Setelah Isa tidak ada, sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia, tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cak kaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Nu gede. Dengan keistimewaan Isa, mulai dari kelahiranana sampai kanyana dakwahna istimewa moal aya tanding ti baheula. Dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir. Aing memeh Isa pangeran saha? Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Teu harti. Ayatna yeuh saking keistimewaan anak bisa ngahirupkeun nu paeh, bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa. Ja nu kieu mah adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan. Pencipta alam Tuhan Allah Tuhan. Tiga Tuhan, Tuhan Allah, Ruhul Kudus, Jibril dan Isa. Tiga menjadi satu, Tritunggal. Tiga tunggal satu, tiga jadi satu. Itu adalah Tuhan. Kuari diganti 3 in 1. Sampo. Masya Allah. Ini baraca ya orang Kristen ya keistimewaan ya nu paling pakai dalil. Adu kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema, gum biiznillah. Kang Syekh Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu. Gum biizni. Tandingan kusia Tuhan Syekh Abdul Qadir Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing moal make biiznillah biizni aing mah gum biizni hudang coba eta.
jangan nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakan Tuhan Syekh Abdul Qadir nu matak di break up teu menang berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajarannya di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun ngatek. Umatna bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biinilah deui. Masyaallah. Nah, cek William tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya nak. Buburungan. Mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan. Heuh kan urang mah mamanukan, aingna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mah teh karere bahasa Melayu mah geus hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing gitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang teh hayang aing mah. Teh hayang mantap aing teh dikembangkeun ka situ. Yo, gua cariin lu aigok di sini. Eta mah ka aigok, masyaallah, ka hayang urang mah ulah make aigok. Pan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yo? Lu nggak ada, gua nggak lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan itu. Bahasa asal geus kos itu sepatan geus teh. Tapi lamun gondrong lain deui. Kumaha? Apa? Kumaha tong? Apa ini? Lu dari mana tong? Oh, dari sono keceng jasanya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepet jasa. Masuk tong. Hah? Masuk tong. Hah? Lu sama siapa tong? Aduh, aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Di gondrong we jasa jeung nini nu baheula teh. Waduh, cepet jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepet jasa. Du ngomong sok mendek marah bae pan. Mentek nu geus hayang aing mah. Betawi ya, deh Betawi lain. Nuandak ulama bisa ge Indonesia na intelek bisa. Ngan tilok dipake. Jadi pohon deui. Eta tadi aya buburungan gitu kan. Urang ngapan ngeunaheun, mamanukan, ngeunaheun kan. Tapi kan di Indonesia mah lain buburungan, burung-burungan. Sabodoh lah kumaha sia bae. Cek William. Tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah henteu kudu Kangjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ka Kipalak. Masya Allah. Batak dibere ilmu na ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain leutik-leutik jelema Kipalak mah. Lantaran bisa asup ka botol eta manuk dicekel ku nyana batu. Dikieu-kieu bisa jadi manuk. Kipalak kata komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanya bisa hiber eta ilmu pucuk umun dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus tuh mata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae. Eta teh ilmu pucuk umun ngaranna. Jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah. Deuleu hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun. Kuari ge masih keneh. Engke ka ditu deui satungtung deuleu sat hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Di tandinganana ngadu kotok. Itu mah kotokna geus jago menang male. Sedengkeun Maulana Hasanuddin mah panteu mawa kotok-kotok jalak biasa. Culak cilik Maulana Hasanuddin. Leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye. Balokeng bae di kieu-kieu. Hei balokeng, sia jadi kotok jalak berem. Poh. Kongkoromo. Hebat. Atuh boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Hidatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng. Takarak manuk manyar temlah kecil nama gos gitu mah tuh
balokeng begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh deh kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh tinggal sama Malah Hasanuddin we mantep biasa ya kotok cek cenah ieu atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajian kumaha ge bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung nyalehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umum teh nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna Waalaikumsalam bangun puyengkeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar kado kotok di ditu ai si eleh ye si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ai gitu sia boga kotok henteu pana tuh bisa ngaulah bingungan ulah bae jadi kotok je bisa sia bisa coba buktikan Bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing sia tah direkam sia aya babacaanna bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaanna ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi ay bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak beureum balokeng atuh pan balokeng mah beureum kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek tuh bogo Soleh mah dek hargaan katuan be ja ilmu nage menang tituan geus urang deui dah geus siap we Jumat geus yang ngarupa kotok ade bener bae eta salat Jumat terus langsung ka kesultanan kuari siap asah gerang ngarupa kotok coba kongkorok ngarada gede sorana atuh Soleh jeung anak atuh tamah ongkorongo Cak Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu pokok kieu aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ku Tuan Syekh Sultan tet dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokona mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong heulanan kotok aing teh meunang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet geus macem-macem tah eta mun aya awi buta awi dempet eta pucuk umun eta kepercayaanana wari lumpat ka Cikupa baroga urang Cikupa tolol tah Cikupa nah diusap-usap make eta cak pucuk umun nah ngado wah ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh wah tuh bagus Soleh ngadu dah itu geus kongkorongok deui nyaman teh itu kongkorong nang tangan pan kotok teh pan kitu bener teh atuh siapa osok ngeuleuh jing pemain kotok kabeh horenganan Masya Allah nah tidinya kongkorok pas iya tuh bagus Soleh rongok sia sakali mah kongkorongo kageteun urang pucuk umum kitu amat ya asana lain suara kotok teh mah dar diadukeun eleh heula lain eleh semu eleh kapacok heula wah urang pucuk umum surak sia lalab beakeun geus kagitik deui kakarak mulai atuh jelema jingan sepia ngalawan kotok atuh cia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae kos lain kotok tapi disepak siat guliting keluar kalangan wah cak pucuk umum parah mah disepakan
wah lain batrak-batrakeun lima kotok cekel deui kotok diadukeun kalinya buak disuekeun burak padahal cek malasan mah kitu-kitu deui atuh datang ka ucutan kieu ieu bohong datung geus eleh bojoku mun sadat tetep bae teu daekeun sadat sakali deui nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Sabdin akhirna tetep datang ka kuari pucukum ieu mah keur carita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah berarti teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya aya pangeran dinobatkeun manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti sing hade nah ieulah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang tingali di Sumarekon tingali di BSD di berbagai daerah gereja maruncul padahal bupati na muslim padahal DPR na muslim mayoritas padahal camat na mukmin jeung muslim padahal lurah na muslim tapi kok tanda tangan nyana teh waniun 10-20 juta atau mobil ratus juta awakna dek dibeuleuh di neraka jahanam inggis amat aing boga lurah kos kitu inggis amat aing boga bupati kos kitu inggis amat boga gubernur kos kitu naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim mantak naon atuh bedakeun saeutik cenah kan demokrasi deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah duit lumayan sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza bisa meuli mobil Innova bisa meuli mobil Mercy Baby Ben Pol Lexus dan lain sebagainya sabarangeun ana mobil sia dikelebokeun di neraka dipanggang sia bupati dipanggang sia camat dipanggang sia lurah deuleuh ku sia tang ngerecekna sate awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna ridho dengan ayana agama luar Islam na'udzubillah min dzalik kumaha mun anak urang na'udzubillah min dzalik mentak sing hade ajikeun anak urang keuna masantren kuari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa geus kuari mah urang pa bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa ti Vatikan datang ka dieu luar biasa eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa nah ieu mah geus teu bisa disimpen disumput salindung tapi tetep bae di mana aya nu neuk ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mantak naon nyana di tengah-tengah urang berjuang supaya jadi atuh mantak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah datang ka camat nah lamun ti ditu camat dibere duit deuk tanda tangan urang bere golok mat kada leuh sia naon ieu golok paranti naon ieu paranti masjid kotok embe poe ieu paranti masjid naon cek camat ulah sok kitu gitu gugurkeun tanda tangan golok nyangsang sia ieu teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah Masya Allah sia mun teu nyaho aing urang tereup teu nyaho sia galagat orang tereup sia aing mah kajenting paeh ge sabilillah asal ulah jadi gereja awas sia beuheung sia urang mana sia camat di pan ieu mah bupati da ku aing diringsekeun atuh ngomong-ngomong ngeulanan urang jang naon kajawaraan teh tah kos kitu ai di pabrik ku tutang ketenteng hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun hudang tereup hudang waru hudang pasar kemis di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta urang pasar kemis nu gelut mah urang sejen
Tapi nu jadi raja orang Pasar Kemis, belum tak Pasar Kemis. Gailah kercarita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan. Menya pangeran dinobatkan ku manusia. Tetapi ai katutupan mapan batin masya Allah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge. Singa de besi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap. Singa de anak orang bejaan Kristen dah. Kristen bra kiai kebenaran make nu kitu. Singa de dah. Oh ieu mah paingan sekupi ieu mah ya. Ndailah caritaan dina Al-Qur'an nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumal kiamah, nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan, urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula, nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak atawa Isa. Ulah urang mah pangeran mah hiji. La awwala lahu wa la akhir. Awalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. Hiji bae Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu percaya ka rasul-rasul Allah, percaya ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran, rasul Allah. Percaya ka Kangjeng Nabi Musa lain pangeran, rasul Allah. Percaya ka Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran, rasul Allah. 25 rasul wajib dikanyahokeun lain pangeran, rasul. Termasuk Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran, rasul. Pangeran mah hiji Allah Subhanahu wa taala. Bakal nyaritakeun kahayang kaum Hawarin, pecinta-pecinta Kangjeng Nabi Isa. Anunyana selalu mengikuti Kangjeng Nabi Isa ke boga kahayang mohon ka Kangjeng Nabi Isa ke minggu hareupeun teu kaburu ngabesan. Wallahu alam.